Iya maka deme santri ngariung kanu sugih. Daging kotok ngan sapingping doang cik santri cik kiai hawak teh oknum lamun aing rejengan jeung santri moal soboh ya. Kitu memeh ngadoa ngaharewos kanu hajat. Santri kula mah cenah keur mutih. Ai mutih naon bah teu ngadahar lauk, daging ngan jeung lala bae. Oh hatur nuhun bah di bejaan mun teu batal dikeun puasana. Heuh, mantak bere naon bah ya? Bere koneng gede bae sia eta mah. Santrina dibere koneng gede gahel dahar jeung koneng gede. Kiaina mah ngosom ku daging kotok. He eta sirem pan katincak masok nyocok Kak. Kurang ajar cik santrina ieu kiai nu kieu mah. Teu hatin amat ka santri. Geura bae tunggu tengah mah dibalas dendam ku aing. Lajuna doang film beri prima jangan pen bangun. Ai balas dendam sagala. Hiji waktu ngariung kanu sugih. Miheulaan santrina kanu boga hajat, Kak, guru kula mah ieu nya keur mati geni. Naon mati geni, Ceng? Puasa sapoe sapoting, teu buka ieu peuting ieu, bukana jagisuk jam 6. Jadi geus beres ngadoa mah guru kula mah kasisikeun bae jam moal dahar. Aduh, hatur nuhun Ceng di bejaan. Beres ngadoa kiai malum, ngadoa dinu sugi mah pesok rada lekoh. Lain deui, jedopingna gede. Beres ngadoa eta kiai cik nu hajat bah abah maka kamar bae cik pikiran kiai teh aing meuneup dimuliakeun beda ti batur doang dipisahkeun dahar di jero kamar dibawa ka kamar barang asup kamar ditutupkeun lawang dikunci ti luar menang 5 menit can datang bae tanu mawa susuguh doangna sagala diayahkeun jang aing cik kiaina teh meni kebal menang 15 menit can datang kene bae cangkel nangtung diuk eta kieu cangkel diuk nang karak geus ngadapang gitu bae can datang bae tanu mawa kejo geus kitu ku saking mopo cangkel nungguan kaheesan eta kiai hudang jam 6 isuk cik nu hajat bah geus hudang teu can ngos teu mahkul ieu aju abah kuari geus buka naon pancik santri abah keur peuting abah mah mati geni puasa anak buka anak kuari jam 6 isuk hah kiaina teh berarti si eta panyakit nama yang geura balik beta kiai cenah datang ka bale tunjuk irung meuni santrina beungeut dia santri doraka dia kawalat dia moal mangfaat ilmu dia aya naon bah cik santrina pura-pura haliwah mah dia nya ngabejakeun kanu hajat aing mati geni heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doang geus beuyeuh nya ieu ngajawaban salam urut keur mulut. Geus teu pati kadenge mabok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi kamala bil qawli wal hal wa ala alihi wa ashabihi ladzina fazu yaumal ma'al bisababi imanihim bil madi wal hali wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin
Wa qala baitin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum. Al-ayah wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abrara wa khulata'uhu solihin wa yakuna rizquhu bi baladihi. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhah alimu auladakum ghaira ma alimtum fa innahum khuliqu bi zamanin laisa bi zamanikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para suyukun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya, bil khusus sepuh urang Abah Haji Jahran, oge al-mukarram Kiai Samsudin Al-Mukarram Kyai Aat beserta para kasepuhan anu sanesna hapunten teu ditata namina satu persatuna insyaallah tengirangan kana rasa hormat jeung taat simkuring kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah sing jembar dina rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahyana. Oge mudah-mudahan sing ditambih kaberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa Bejod Bapak Lurah Rohmat, alhamdulillah selalu hadir di tengah-tengah orang sadaya dengan ciri khosnya. Pecina doang Munarah Banten. Telaku dilalaworakeun kunaon sababna cingcina. Mun marah neke rakyat bisa beulah eta huluna. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Pak Lurah dina raraga ngalaksanakeun amanahna sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warobun ghafur iman aman uman amin tota tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya rabbal alamin. Oge wabil khusus ka nujanten sahibul hajah yaitu Bapak sanamina Bapak Sainan beserta Ibu Sainan tuh panika kumaha lalaki nama anu parantos korban moral korban material demi suksesna ieu walimah. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan sing ngajadikeun sababiah dihasilkeun sadaya cita-citana ku Allah. Dunia akhiratna rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah, usahana sing berkah, putra putrina sing soleh jeung solehah, ulah boga turunan nu haram jadah. Tauman kalapa, tauman gabah, sok ngamuk, inung bapana ge meningah-ngah, hayang meuli motor jeung HP nu mewah, ku hayang neuleuh film doang majeng abah ai malam Jumat. Naudzubillahi min dalik.
Jamaah sadayana anu nampak hadir, walaupun tidak sebanyak waktu kita merayakan maulid, mungkin masih banyak yang mabok parsel. Harap maklum. Anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana hadir na deui tempat sing kenging balasan anu berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Hebatna urang Islam palurah rahmat, komo ahli sunnah wal jamaah. Eta padahal mahnya lamun endek urang nguji harta anyar keneh ya urang tas muludan atuh pan ieu urang beurang peuting reod ka barat, reod ka timur, balik keom kolowoh bari mawa parsel. Artina naon? Menguras harta, menguras tenaga, menguras waktu. Tapi doangna ari wancerek infak mah teu kahalangan kuno kitu. Manta kareki eta urang Tionghoa mah ieu pernah ngomong kieu, hanya nekumaha sugihna ulang Islam, kedeung-kedeung salametan, kedeung-kedeung syukulan, hanya boga kotok hiji ge dipencit. Atuh paneta urang kedeung-kedeung salametan, kedeung-kedeung syukuran, boga kotok hiji ge dipencit. Neuk ilaha sugihna cik urang Tionghoa ngeun pan urang mah sabenerna mah lain nyiar kasugihan ieu, tapi nyiar kaberkahan. Ulah hayang sugih tapi hayang berkah. Cik bapak kolot kula mah baheula pernah magahan kula Abah Haji Jahran, ceng hirup mah ulah hayang sugih tapi hayang waluya. Naon bah ari waluya? Wancip perlu aya. Heuh nya wancip perlu aya, perlu ngudud boga udud, perlu nyatu boga kejo, perlu ewe boga bikang, perlu mobil kasewa, bahkan mobil pariwisata ge 60 porsi kurang kasewa pan ka Banten. Eta waluya sabab urang mah hirup teh ngeun sawang tinawang pasangka-sangka. Terkadang anu bawah nyangka senang kanu di luhur, horeng mah nu di luhur ge nyangka senang kanu di handap. Jadi ngeun sawang tinawang, cik nu sugih cik nu miskin ngeunaheun amat jadi nu sugih hayang sagala ka sorang. Cik nu sugih ngeunaheun keneh dararia, hirup masakat hayang sagala teu ka sorang. Pan malik ngeunaheun mah teu kudu mikiran ka lieur-lieur ka sorang moal. Geus urang teh hirup nu penting mah ngamalkeun tina pengamalan maulid, urang siling hargaan bae. Nu di luhur ngargaan ka nu di handap, betul? Nu di handap ngahargaan ka nu di luhur. Selama nu di luhur mere kangeunahan ka nu di handap, nu di handap mereka ngeunahan ka nu di luhur, ulah sok loba pasea. Jauh urang ge jeung pamajikan ari siling mereka nikmatan mah sampai angeus Pak. Nu di luhur mereka nikmatan, nu di handap mereka kanikmatan. Da ieu urang penting ieu sebenarnya mas siling beri kenikmatan. Jamaah ulah dikira taya jasana. Jasana gede dimulai awal bahkan komo palawari mata ge dicaritakeun. Eta marhaba non perkara gampang hese. Eta ngaminan nu ngadoa non teu hese komo lamun ngadoana kebal mapan sok heliwu amina geleun deui. Nya atuh mantak urang mah sedeng bae lah ngadoa mah pendek teuing karunya kanu hajat. Panjang teuing karunya kanu ngaminan. Sedang-sedang cik guru kula teh mah aing ngadoa pendek dinu hajat bisi epis amplopna.
Ari panjang teuing karunya kadu ngadengekeun. Daya urang ngaminan ngadoakeun kan kabehan ke kanu hajat. Ngabantu kanu hajat. Sabab sakumaha teuing hate nu hajat ketika manehna geus nyadiakeun ieu rejeung itu kari-kari jamaah eueuh nu datang pan abong eta. Nganu hajat ge bales kanu jamaah. Mere kopi, mere udud, balik nyingjing berkat, saling memberikan kenikmatan. Kenapa? Karena memang orang hirup teu bisa masing-masing, teu bisa sosoronganan, butuh bantuan batur. Ieu hajat saibul hajat penting ieu moal jadi. Cadu mungkuk haram dempak beuh butuh arai tak-takan nini aya kanjutan. Ku moal-moalna jadi mah eta urang walimahan lamun teu dibantuan ku tatangga jeung baraya ieu mah pan aya nu mantuan nu hajat mah ngeunaheun pan tinggal diuk beudina kursi nu ngejo aya nu naheur cai aya anu tunggu para aya nu jaga parasmanan aya anu tunggu suguh tamu, aya nu nyambut tamu, aya nu hajat mah tinggal diuk dina kursi make batik seragam mamah papa. Nu bikangna make tas leutik. Yang wadah amplok. Cikolo teh mah, teu pa nu butuh nu hajat mah kudu dibere ku urang. Aturan wilujeng sumping ka ibu bapak tamu uleman nu ti barat nu baris masihan doa restu ka bapa sohibul hajat mangga nyanggakeun saaya-aya cik saeta cik protokol lain cik nu hajat mah cicing bae coba lamun sagala nu hajat da aing mah nu ngarokoan palawari da aing mah nu ngupahan palawari aing mah nu ngaliwukeun tatangga neku sorangan bae. Cik bapana begitu aya tamu ceg kana mik haturan wilujeng sumbing mangga nyakeun saaya-aya lumpat deui kana kursi. Geus kitu aya tamu nu diuk bade ngopi Kak, bade nyieun kopi ka dapur kaleom kebel-kebel. Moal jadi ieu hajat lamun tanpa bantuan batur mantak pelajaran naon hirup eta urang kudu siling hargaan. Hirup eta urang kudu boga adab ka papada sabab urang teh hirup kabeh ge saling butuhkan kiai ge tetep hirupna butuh nu bodoh benar ngaran cenah eueuh nu bodoh mah eta kiai ngang hedak pengangguran teh eta kiai eueuh nu bodoh nganggur moal disebut kiai eueuh nu bodoh mah kabeh kiai bulu oh nu bodohan ulah-ulah kabeh kiai moal enak tawuran ke kadang-kadang aya kiai dua kisah lembur pareng-reng bae jadi kiai ge orang alim habibullah tetep butuh jalma bodoh teu bonang kiai gegedeun kanu bodoh kiai hayang boga santri pan eta kiai ge kudu boga adab ka santrina ulah kademe santri ditines ieu mah kademe santri ngariung kanu sugih daging kotok ngan sapingping doang cik santri cik kiai hawak teh oknum lamun aing rejengan jeung santri moal sobeh ieu kitu memeh ngadoa ngaharewos kanu hajat santri kulama cenah keur mutih ai mutih naon bah teu ngadahar lauk daging ngan jeung lala bae oh hatur nuhun bah di bejaan mun teu batal dekeun puasana heuh mantak bere naon bah ieu bere koneng gede bae sia eta mah santrina dibere koneng gede gahel dahar jeung koneng gede kiaina mah ngosom ku daging kotok eta sirem pan katincak masok nyocok Kak kurang ngajar cik santrina ieu kiai nu kieu mah teu hatin amat ka santri geura bae tunggu tanggal mah dibalas dendam ku aing lajuna doang film beri prima jangan pen bangun ai balas dendam sagala hiji waktu ngariung kanu sugih miheulaan santrina kanu boga hajat Kak guru kula mah ieu nya keur mati geni naon mati geni ceng
puasa sapoe sapoting teu buka ieu peuting ieu bukan aja gisuk jam 6. Jadi geus beres ngadoa mah guru kula mah kasisikeun bae jam moal dahar. Aduh hatur nuhun ceng di bejaan. Beres ngadoa kiai malum ngadoa dinu sugi mah pesok rada lekoh. Lain deui jedoping na gede. Beres ngadoa eta kiai cik nu hajat bah abah maka kamar bae. Cik pikiran kiai teh aing meuneuh dimuliakeun beda ti batur doang. Dipisahkeun dahar di jero kamar. Dibawa ke kamar, barang asup kamar ditutupkeun lawang dikunci ti luar. Menang 5 menit can datang bae tanu mawa susuguh. Doangna sagala diayahkeun jang aing ci kiaina teh. Meni kebal, menang 15 menit can datang keneh bae. Cangkel nangtung diuk eta kiai, cangkel diuk nang karak, geus ngadapang gitu bae. Can datang bae tanu mawa kejo. Geus kitu ku saking mopo cangkel nungguan kaheesan eta kiai. Hudang jam 6 isuk. Cik nu hajat bah geus hudang teu can. Ngos. Teu mahkul ieu. Aju abah kuari geus buka, buka naon? Pancik santri abah keur peuting, abah mamati geni puasa anak buka anak kuari jam 6 isuk. Hah? Cik kiaina teh. Berarti si eta penyakit nama. Yang geura balik beta kiai cenah. Datang ka bale tunjuk irung meuni santrina, beungeut dia. Santri doraka dia, kawalat dia, moal mangfaat ilmu dia. Aya naon bah cik santrina pura-pura haliwah mah. Dia nya ngabedakeun kanu hajat aing mati geni heuh. Cenah aing puasana jeung isuk jam 6. Atuh ulah haliwah-haliwah bah inget teh keur ngariung dinu masakat. Cenah abah abi cenah cik abah abi mati keur puasa mutih ngadaharna koneng gede doang. Heh, dia mah cenah jeung koneng gede ge nyatu. Barang aing tah kiai ge tetep kudu boga adab ka jalma bodoh. Ieu hampura kulanya lain kudu boga adab ieu kula dina kursi. Ongko ngomongkeun adab eta kieu eta cenah. Tapi kumaha teu boga adab, ieu kula boga adab. Bunan sababna pan ieu kursi meureun disadekeun jang kula. Lamun ku kula teh diuk kan berarti kula teh boga adab kanu hajat. Gitu doang. Jadi urang teh kudu saling hargaan ku sabab urang teh boga kabutuh moal mungkin bisa dilakukeun ku sorangan. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Mantak penting ieu saibul hajat ngumpulkeun ulama, ngumpulkeun santri, ngumpulkeun jamaah pangajian, ku hayang didoakeun supaya nu janten putrana anu alhamdulillah parantos dicepitan ieu jadi jalma anu boga adab. Jadi anak anu soleh. Ai soleh eta bahasa Arab solihun mun tingkah ropa mun tinggalna sabna solihan tingkah jar solihin solihan solihun solihin eta keneh bae beda i'rab naon ngaran soleh cik bahasa jari ngaona soleh eta adalah endah anak anu endah atuh motor ge motor ruksak mah eta lain motor soleh ieu. Muncik urang Arab motor salah doang anak aya anak soleh aya anak salah aya motor soleh aya motor salah nu kumaha motor nu soleh motor nu endah ulah asal bisa lempang bae ta motor ieu mah motor dia endah jaka mari ge ku abi cenah dibawa ka sawah ngebut alhamdulillah musruk. Pan musruk remna teu endah atuh lain motor soleh. Motor soleh mah deuleun remna endah tah henteu. Kula nyorang eta kisah nyata baji jahran. Kakak kula, kakak ipar, ya kaji utom nginjem motor kula tuker cenah. Zamanena mawa motor nu santri. Motor nu santrina eta harita. Teu pati endah setang lagi celek. Tuker cenah, nyah jadi pakai henteu gitu kan. Horeng eta motor kula reman balurah. Teh remna.
Tadi bejakan ku kula. Neka mana kaji? Neka kadu jajar cenah. He kunaon eta jelema kitu kan habis setengah poe can datang. Ka kadu jajar barang datang mamaran ka kula eta dia kunaon teh bebejakan aing. Kunaon kitu? Non remna teh dah atuh pukul karasana. Atuh aing beak suku beak naon bapak jalan. Mata aing angel ieu datang atuh suku aing turun bae saduana cenah. Eta ngaran lain motor soleh. Motor salah. Remna pariksa. Lampuna hurung tah henteu. Ieu mah lampu dina tarang. Dompeng ngaran. Lain motor enah ngahaliwukeun batur. Lampu sena endah tah henteu. Pan eta ngaranna nu soleh, ngaranna nu endah. Naon sababna? Lamun remna teh endah nyilakakeun. Lamun lampuna teh hurung nyilakakeun. Pan eta kula mah paling hewa bawa motor mau mobil pasuradog jeung motor eueuh lampuan. Jamun katabrak mah dia ku aing cilaka aing disalahkeun. Bapak teu kadeuleu ka. Oh lampuan ieu. Wai mah sen mah aya ngeun dibawana ku grup ibu-ibu. Dengekeun dah. Lamun eta grup nu eta mawa motor wali dituturkeun ti burion. Bihewaeun. Atuh bihaon kumaha sen ka kiri belok ka kanan ieu. Kadang-kadang sen mangabret-bret belok henteu deui. Wah aing mah dituturkeun bae ti buri hangga dupak bae geus ieu. Tak bikang mah sakumaha calingkerna ge moal sakumaha calingker lalaki ulah diberian mah motor ka jalan raya. Nya saripang benerna bae grup nu eta mah Pat. Wah sen ka kiri belok ka kanan sarok kanan belok kiri. Belok kiri pan eta teu ngaran dikit. Kajian lampu sena enah nu mawana teh enah mah tetep bae. Komo eta mah eueuh sena. Naon sababna? Artina lamun digambarkeun ka jelema, ya lampu endah, rem endah, sen endah. Ieu doang jelema. Ieu jelema teu asal bisa hirup Kak. Ai hirup mah kebo ge di leuweung hirup. Monyet ge di leuweung hirup bae. Ngan lain asal hirup eta hirup Kak kudu boga rem. Ieu mah alhamdulillah cenah abi mah boga minantu nu kuari mah cenah pang enah-enahan. Cik ibu-ibu ngobrol di sasobong jeung babaturanana. Enah kumaha unggal balik mawa kueh kaleng. Uyuhane mah puterak. Kueh kaleng moal haek aing mau dibereuna eta kueh kaleng ombong dasar huntu aing urug kabeh. Tua liwo alewah sok unggal balik mawa kueh kaleng kongguan. Ayo sina rangina. Eta di leuweur kitu aya cangkang kongguan ari si ranginang. Laju cenah ka bapana atuh rokok eta mah MK mawakeun bae saselop mah. Geus gagah biji lamun saroko MK mah palurah Mahkamah Konstitusi. Laju sok salat teh atuh telok atuh lain enah eta mah. Ieu mah kademeh barang bawa usahana maju pangkatna gede gajihna kanoh. Telok salat disebut enah pang teu enah-enahan jelema. Oh bong. Jelema telok salat enah. Ku peda sok barang bawa sabab kieu Kak dengekeun kula nuklir sabodo tam saenah-enahna kalakuan nu endah lamun dilakukeun teu endah tetep moal endah sabener-bener kalakuan nu bener lamun dilakukan teu bener-bener moal bener hiji tah nu kadua sabener-benerna kalakuan nu teu bener eta moal bener nu katilu satu bener-bener nakalakuan teu bener lamun dilakukan kudu bener-bener teu benerna eta jadi bener. Kaharti teu? Oh, nasabang ngahareulung bae. Hiji urang suranya. Atuh aing wajar bae meureuntas mabok mulut ieu nya lalieur urang nage. Gundam kula oge sebenarnya mah ieu. Tua bitis nyari kene salin geus beak aing online ieu ge yedak. Naon ngaranna sorban beak mah can disosok. Online datang 2 poe murah. COD.
Insyaallah. Hiji sabener-bener kalakuan nu bener lamun dilakukan teu bener-bener eta moal bener. Salat eta kalakuan bener. Tapi lamun dilakukan kurang teu bener-bener eta moal bener. Salat mah salat, tapi dimulai takbir sampaikeun salam, tandur sampai ngagebot angeus keur salat. Bener teh salat nu kitu? Atuh teu ka? Insyaallah aing macana jalanan muludan mangke. Tas muludan tandur poe naon ieu mimitina cenah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira poe Jumat doang nu lalongar mah. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nita saha ieu tandurna? Jasar boah mah jeung sarwiti balaloyor. Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni warfani teh tati bae jeung teh tikah jalin heur eta. Allahu akbar bismillah deui Fatihah. Enggak nyacar galang saha di jasa laki Allah di Malaysia. Terus sampaikan salam ngagebot angeus. Aya dia salat tak nyawa. Eta kalakuan bener tapi dilakukan teu bener. Bener ulah tangah caprak doang kitu make pakaian teu ada keur salat mah atuh geus teu pati ngarediga. Atuh mana sok kitu. Ari pas salat masya Allah aing mah make baju ge urut iklan kopi. Pamere urut calon segala macam. Coblos nomor 2 dijamin aman. Eta keur salat atuh nu takbir pan lain kos nu tarutain jamaca kaos urang. Ngadorakakeun batur. Tah hiji kalakuan bener lamun lakukan teu bener-bener moal bener. Nu kadua Kak. Kalakuan bener, kalakuan jalma. Ya. Anu teu bener sanajan disebut bener eta moal bener. Doang tadi jalma telok salat sakumaha bageurna tetep teu bener. Hati-hati nu matak anak urang kudu pidag agama ieu zaman akhir. Cik Sayyidina Ali alimu auladakum wa ma alimtum. Dah pagahan anak-anak dararia ulah hayang sarua jeung pengetahuan dararia tingkatkeun sesuaikeun jeung kaayaan zaman kunaon sababna painahum khuliqu bi zamanin laisa bi zamanikum sabab mane bakal didamel diayakeun dihirupkeun lain dina zaman dararia mah badi tumal pati loba eta gogodan zaman kuari mah masyaallah zaman baheula mah anak urang kudu singsieunan pamali bege sieunan Pak. Tapi zaman kuari geura bae. Ngomong pamali, neng kalau lempangan wanci magrib pamali, oh cenah pamali geus kawin jeung maonam. Geus kawin lagi jeung maonam pamalina. Sabab baheula mah mitos pan kuari mah kudu realita, kenyataan. Baheula mah ku mitos bae urang sok percaya, aya sora buek be dipipir geus haliwun nu boga imah. Aing cenah nya anak leutik keneh reuneuh deui. Laju kunaon kieu teh eta sora buek di imah dipipir. Lamun aya sora buek dipipir baheula macana eta nu boga imah pamajikanna reuneuh deui. Mitos nyambung ti mana buek kana beuteung? Oh kabel-kabel acan. Kecuali buek di jero kokolor. Kula kalak percaya eta mah. Ieu mah buek dipipir weuk. Burung beuteung nu bogana pelenung beuki sora buek. Kecuali buak nu ngeluk di jero kokolor hoe eta mah memang baheula mah ku kitu bae urang sieun ulah dahar ilur meja mantak loba hutang sieuneun tapi anak zaman kuari moal percaya jeung nu khawatir bahkan kuari mah aya agama tapi eta agama nyarek salat nyarek ngadoa parahna palurah eta nu jadi naon ngaranna penggerakna di daerah urang eta pejabat tinggi negara profesor doktor kusabab manehna manggihan di daerah Taiwan cenah eta agama naon buang ngaranna ge cik eta agama jangan sholat jangan berdoa kenapa karena ibadah paling bagus adalah menolong orang lain membantu orang lain jangan naon sok sholat ge ai koret mah
Ieu ngaranna doang tasawuf tapi tanpa fikih, bah. Inggis. Penceramah ge kuari macam-macam, bah. Nu ada milihanna nya ulah yang asal viral bae. Yang rame bae. Pan aya teh nu ngomong kieu. Jang naon dari make jilbab, biaya hate bulukan keneh mah. Bagus keneh nu telok make jilbab, tapi hatena bersih. Tasawuf memang tapi tanpa fikih. Pan make jilbab maka kewajiban ti Allah. Adapun urusan hate atuh lain deui. Atuh komo eta mah goreng hatenya teh make jilbab. Keur bagus hate ge teh make jilbab mah tetep goreng. Seolah-olah ngamodalan jelema nu telok nutupan aurat. Didenge ku jelema bodoh, hati-hati. Sasar. Jadi ulah aya masjid cenah ge. Ulah aya tempat ibadah, kunaon sababna? Nganggur. Nu aya paling ge persaingan dalam bentuk tempat ibadah. Pa bagus-bagus masjid, pa bagus-bagus gereja, tapi nu ngeusi mah memangna ge ieu kadinya nama. Eta urang masjid mah pa bagus-bagus, bah. Ngunu ngeusina mah tetep nu adan eta, nu imam eta, nu qomat eta, makmumna eta deui. Sorangan bae, aki-aki bae. Saladan manci subuh eueuh nu neangkeun. Jengkel eta aki-aki laju nama adan jam 2 peuting. Kowowong bae. Datang masyarakat kabeh neangkeun nyare kanan. Aki-aki naon edan kitu linglung teh naon manci kuari adan. Anu edan mah lain aing dararia. Jika aki-aki. Laju aing adan waktuna 4:30 dari eueuh nu neangkeun. Ari adan jam 2 peuting aing dararatang nonton edan dararia. Itu anu aing nu edan. Masjid mah memang pa bagus-bagus, tapi kan minimalna siar agama aya. Sabab ulama kieu, Pak. Lamun ngaliwat ka hiji lembur, wae meuneuh hiji masjid di hiji lembur, eta masjidna bawa buruanana teh. Sosombangna pinuh ku teh embe, laju ceneh bae kula. Teu cara neuleuh masjidna bagus kitu nya, kajen nu ngeusina eueuh ge. Meus bae kan? Ta eta zaman kuari mah kitu, jang naon masjid loba ge eueuh nu ngeusi mah, bagus eueuh nu ngeusi mah. Jadi ulah nyian masjid, ulah jeung itu. Nu penting barang loba nolong jelema. Sepintas doang bagus. Tapi ternyata nyasarkeun ka urang sadaya. Bahkan kristenisasi. Ieu kuari ieu. Eta Kristen nyebarkeun agama, bah, moal nemongkeun aksesoris Kristen kuari mah. Make pece, make sorban, ngucap salam, datang ka pondok-pondok pasantren. Nges ka para santri, ka para kiai, ka pimpinan pondok pasantren, majelis talim hati-hati. Eta politik misionaris zaman kuari loba anu racun bermerek madu. Make peci, datang ke pasantren doang nu heueuh, mawa kitab, doang terjemahan kitab Al-Qur'an, horeng terjemahan kitab Injil. Dibikeun ka santri, mantak zaman kuari mah loba nu murtad masal. Tak anak urang nu hade hirup di zaman akhir. Inggis. Geus urang doakeun mudah-mudahan anak Saibul Hajah, anak urang sadayana sing dijadikeun jalma anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kabehan ge yakin sim kuring eueuh nu embung hirup bahagia, betul? KBG hayang hirup bahagia. Aya solusi di Kangjeng Nabi. Ja urang maboga Kangjeng Nabi. Kamari kita semuludan kan? Geus ngadengean urang. Ngan kadang-kadang pan ai si bejo mah teu ngadengean. Beungeut kejo. Si eta meuneulekeun parcel bae. Geus meunang oge neuleuan bae kanu gigireun dia mau loba jasa mina. Dia mau loba jasa cenah sepritna. Kau mau grup ibu-ibu mau pakai jubah balah ditawanya di kualitas. Tos kenging teu can harus diasupkeun ka hanapeun jubah. Jolim can menang teu can asupkeun deui ka hanapeun jubah. Geus menang teu can oper ka anakna. Oper ka induna doang copet dina angkot. Siling oper balik be angka 1000. Laju kumaha ngajina teu nyaing mun teu kadenge cenah atuh beuti ku kadenge. Ja urang malain marhatikeun nu kituna. Insyaallah. Muludan. Kangjeng Nabi mere solusi ka urang ieu pelajaran tina mulut. Ci Kangjeng Nabi min saadatil mar'i antakuna jaujatu solihatan min litabid cik santri.
Artinya sebagian daripada kebahagiaan seorang manusia antakuna jauh jatuh solihatan. Ketika sudah punya istri yang soleh. Non soleha doang tadi teh motor soleh. Pamajikan nu endah. Sabab lamun teu kitu eta panjikan teh endah. Dengekeun. Iktibarna ku soleha. Artinya lain berpatokan kana dohiriah, tapi kana batiniah. Kana urusan hate. Awewe solehah, lain awewe jamilah, lain awewe nu geulis. Pan urang mah cik nafsu mah bahagia amat beureunnya boga pamajikan geulis. Padahal mah teu bahagia boga pamajikan geulis mah khawatir lempangan ka mamana ge. Bisi ewe urang aya nu ngabogohan. Komo ku ari mah zaman salingkuh teu beunang ditinggalkeun. Kurang-kurang dasar agama. Sakit benih balik di Malaysia, pamajikan nama ngompreng. Naudzubillahi min dalik. Mending kena boga pamajikan goreng kak. Pamajikan goreng mah hiji istiqomah goreng sampai kapai. Temen gelis mah sakedeung. Sakedeung eta gelis. Sakebel kak. Mun keur ngorakene eta ge lamun teu kaleo minyak panas. Ngaleo minyak panas mah keresut kak. Ngomong geus kolot mah eta ibu-ibu tanu di jalan baheula mah gareulis. Kuari mah kararewah dicium ku salakina ti kencang ngareo di kakatuhu. Dicium ti katuhu ngareo di kakencang. Dikecup urug huntuna. Baheula mah geulis relatif eta mah temporer. Waktuan. Tapi solihah. Nu kumaha we nu solihah? Nu solehah eta sesuai jeung ngaranna istri. Ari is eta singkatan, eta tri eta tilu. Is nu kahiji agamana Islam. Ya pemuda, can payo. Jomblo abadi. Dengekeun. Nyarpi pamajikaneun. Ya. Hiji siaran nu agamana Islam kajen mah ilungna mancung matana sipit ari eta mah agama lain Islam ngomong-ngomongna hanya ulah dah kecuali sieta daek asup Islam kara jangan mengorbankan agama demi cinta naona siaran nu agama Islam hiji nu kadua istiqomah non istiqomah eta teguh pendirian mak istiqomah eta hese. Sabab kajian Islam tapi teu istiqomah dina ajaranana kadang-kadang. Contoh, urang mah pan kadang-kadangnya ieu make tiung kieu rapi doang mamah dedeh, keur di majelis taklim doang heuh. Keur kieu mah rapi doang mamah dedeh heuh. Balik beti dia jadi mamah ledeh pannya. Eta berarti teu istiqomah dina ngajalankeun ajaran agama. Ajaran agamana. Hiji teu istiqomah dina agama. Mantap orang sok ngadoa hayang disalametkeun dina agama. Sabab jamun teu salamet dina ajaran agamana. Tah salamet pakai istiqomah ajaran agama teh. Nu kadua istiqomah dina jadi istrina. Sabab naon? Urang mah kadang-kadang ya kadang-kadang ari salaki keur boga duit, ka salaki bagor, ai ka salaki teu boga duit, gerang teh. Doang pemajikan kiai bulan mulud madem alis lemah lembut ke salakina giliwat be mulud mulai naik amper. Dengekeun bu eta salek urang lain tuyul. Ulah unggal balik kudu menang duit. Mun hayang unggal balik kudu menang duit salaki emak ganti pakaianana ku pempes gede. Bajuna buka ulah make baju make pempes bae. Huluna botakan. Laju pinuhan ku pupur sakujur awakna memeh lempang susuan heula katuyul ngaranna balik menang duit urang pan kadang-kadang kitu eta ngaranna ge usaha ai usaha nu nangtukeun Allah keur meunang bae syukur keur teu meunang atuh kumahakeun horeng sing sabar istiqomah ieu mah kademeh salah kitu boga duit salah kitu altel ti peuting mun dikepeskeun cicing doang nu gablek duit bae cik salakina ala bateunuk naik angkot ai naik angkot ge naik heula geus turun karak mayar
Salah kita teh gejor teh teu boga duit ge neuk naik mangke geus turun titah mayar. Eta mah kudu mayar bae. Istiqomah dina jadi istrina. Nu katilu isna naon? Awewe isinan. Siaran awewe nu isinan. Ngeun hese eta nyar nu isinan. Sabab isinan eta kadang-kadang keur memeh jadi pamajikan. Keur memeh jadi pamajikan masa bebene lalakina neuk kanjang ya hayang majus ge diampet. Geus kadenge ieu motor bebene ieu. Kaciri bae pan motor bebene mah nya. Padahal mah sarua tapi kaciri bae. Mu si Aa cenah neuk apel. Manehna tas ngadahar kulum mantang kurang asak. Sumogol. Goreng beuteung. Beledak di mejus. Lajuna malumpat heula ka dapur asupkeun juburna kana seeng. Sugan teh nekedap suara meureun teu kadenge. Horeng kalah ngarusan doang salon aktif. Wang. Mukakeun lawang ija cenah tas selami. Oh tas selami mah ti zaman pagewang. Laju nembon mau adina nu leutik jam mejus bae. Jadikeun korban adina asal tret mejus ciwit adina ih neng mah cenah. Teu bawa ka isin kasih Aa mejus bae. Horeng kumanehna? Asal pret mejus ciwit deui adina. Ih neng mah bawa ka isin. Atuh budak leutik ieu meureun nya sieun ka teteh narepeh bae. Barang geus peuri di jumelan bae. Nemal adina. Ti tadi ge teh nu mejus. Isin eta kabeh mah tapi geus jadi salaki. Masya Allah eta urang ku hamur-hamur pejus teh. Keur memeh kawin murah senyum geus kawin murah pejus. Pangi di mamana geleger. Pangi mah geleger. Pangi di buru anjing salaki geleger. Di tengah ieu mah salaki keur ngopi geleger. Cik salakena pohara di asar bawah mejus bae. Nu kieu mah nerembel bae pan yuni bebek goa. Jor teh ka ahli wamat pejus ieu. Cik dia pejus ieu doang aing mangetem mabok doang ku bauna dia. Atuh jor teh ka ahli wamat jauh jelema. Heuy malen jelema ye lodong. Salakina teh kadeuleum jelema. Isinan ja urang tas muludan kamari ge ngadengekeun kisah rumah tangga Kangjeng Nabi. Siti Khadijah mah isinan ka salaki nalika saleka ngomong cenah ge boro-boro ku nema. Ningalikeun pamuntenna ge teu wantun. Tapi mah bajing urang jadi ngaos salakina can ngomong-ngomong acan karak calangap. Sudang pamenye ngomong naon kieu eta. Hayo. Nyaon-naon. Paling ge maido ye kumaneh mah teu ngarasakeun hirup jadi bika. Unggal pas sehat teu ngarasakeun hirup jadi bika atuh pan salaki dia mah lalaki ya. Teu boga rarasaan. Teu ngarasakeun hirup jadi bika. So anu paling parah kula mah eta ngadenge tatangga kula meuni mege-mege salakina. Cenah ge asal keur ngomong salakina sok dibekep sukur cungutna. Kunaon kitu? Atuh kula keur magahan eta dia sar moal cenah ulah online bae. Ulah COD bae kedeung-kedeung dia mah COD. Kedeung-kedeung COD aing kulit mangul popongkol sampai 50.000 deui leumpang doang pampir mun didengdek. Aya dia perang saing online deui. Ampun aing mah. Kelengkeung RT pengumuman di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta sumut salaki dibekep bae. He ganeng kumaneh dengekeun RT tah. Ku demeh RT pengumuman salaki mah dibekep sungutna. Insyaallah mantak aya lalaki cenah ge begeng mah tekeng. Diobatan kuna naon teu cager bae. Di ronsen cenah ge ku dokter. Barang dibuka si ronsenan aya beungeut pamajikanna morolong. Horeng burung turun dikitakan bae ku ewen. Rumah jantung. Pak. Hei, gitu nama geus setelan deler anu kitu mah. Ngan ulah rosa-rosa teuing nya. Eta ka salaki, ge eta kumaha ge pan presiden urang, Jokowi urang eta. Hargai kurang, ku demeh pengumuman RT sugan menang BLT. BLT ti RT mas 3 bulan sakali. BLT ti salaki mah beurang penting online non stop. Ulah haliwaliwut teuing ampun aing. Yeuh, isin ka salaki nya. Mak, sok isinan ka salaki mak. Di mana horeng. Saya mah, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Lurah, alhamdulillah.
Rurumpaheun ka saung abdi damang-damang palura mangga kopi pahit kopi manis teh pahit teh manis gula beureum gula putih palura. Gideun pasalakina assalamualaikum diintip tina horden. Anak nipu kami jan. Hayang didudu selma. Wah, kami mah kaciri saraku maneh mah. Dak ulah teh malan ka anakna. Bapak dia anak nipu urang. Oh. Ampun. Lain nu solehan nu kitu mah. Mun bisa mah eta nya, mun bisa mah tuker tamah nu kitu mah. Insyaallah dere. Paknya sarua bimeureunnya kabeh kibi kamu kitu nya. Jor teh yang penting sabar orang Pak. Sabab cenah lamun salaki sabar boga pamajikan carewet, aya kisah dina kitab ge sampikeun eta lalaki jadi wali ku sabab boga pamajikan carewet. Ngan salakina sabar kajian carewet ge. Repeh bae telok nembal. Sebab ditembal ge percuma, moal menang. Eta Rocky Gerung ahli debat Rocky Gerungnya apa lurahnya? Kayak kuari boga pamajikan teh. Henteu, disebutna ge bujang lapuk kudu maraheun. Saha nu debat jeung Rocky Gerung kalah pasti KO kabehan. Moal anu meunang, gagah debatna. Teu boga pamajikan, horeng alasanana kieu, lamun eng boga ewe engke pasti jeung pamajikan eleh debat, jatuh martabat aing. Jabi Kang mah meunangan bae. Kaparet beta omongan salaki ka mamana ge kunaon bae tanya. Lancar bae kiriman wahyu ti jurigna. Geus ulah dilawanan. Tinggalkeun meuli rokok 3 bungkus, kege eueuh nu ngadengieun mah repeh ieu. Ku lagi ceramah nu ngadengkeun mah repeh enggo. Tinggalkeun. Ulah sieun diduduh eleh-eleh ku ewe. Teu sakur-sakur nu mundur eleh daelekeun tagususan nu tarik tambang nu meunang nu mundur ka lain nu maju. Nu maju mah eleh kagusur ngaranna. Leses. Gajor teng sabar bae sabar, engke jadi wali. Lalaki cenah ge majikan carewet. Babaturanna nya bah hiji waktu ka imah. Assalamualaikum. Majikan carewet nya. Sakitu deui jolde cenah jelema. Dasar salah kita gablek duit kudu meuli kopi deui. Cik lalaki teh. Rosaha mah tibi Kang. Sakitu kakak babaturan ka Ahmad cenah baheula di bale. Ka mana ka Ahmad? Allah ka leuweung teh di Gelong Maung tah cenah. Pamajikan poloh. Salaki doakeun di Gelong Maung coba. Lamun dituliskeun malaikat eta. Di Gelong Maung. Pamajikan goreng adat carewet. Nan perlu gitu, atuh perlu. Tungguan urung di dieu perlu mah. Tungguan cenah ge meunang meureun geus kebal teh datang ka Ahmad. Eta suluh sagede beuteung kebo, lain dibawa ku tak-takna. Dibawakeun ku maung. Suluh dibawakeun ku maung. Riug-riug eta maung mawa suluh eta babaturanna meuni melengek kayak dia gagah kieu di mana ilmuna ieu jakeur di bale dia ngedul puasa tapi kuari dia maung ge taluk ka dia boga ge melengek cenah ieu ngeun aing nyirikeun nanti sabarak boga ewe carewet cenah sagala taluk ka aing nu di leuweung ka maung-maung raja leuweung taluk ka aing hayang mamawakeun suluh sabarak boga pamajikan carewet horeng ku sabar-sabarna boga pamajikan carewet di tapalur sampaikan mau nggak taluk geus lamun hayang menjadi wali dak siaran di hiji lemur mana pangmajikan pangcarewedan kawin ku dararia jadi wali eta mah pamajikan geus carewet pelihara dan lestarikan biar makin carewet supaya yang jadi wali ngeun hiji waktu nyaba deui cenah ge eta si babaturanna assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh lain deui cenah ieu mah sopan amat saha aya abdi cenah rencangan ka Ahmad ari eneng saha istrina ka Ahmad cenah nu enggal anu kapungkur nu carewet ka mana paeh cenah kitu tah mantak ibu-ibu dengekeun nya ulah carewet tereh paeh eta mah kitab lah ya nu carewet mah tereh paeh mun hayang panjang umur robah eta carewet paeh cenah nu carewet mah oh pae ajuk aya periogi gitu mohon antosan bae sakedapnya hampura itu aya naon cenah cai herang bae doakeun bae ka Ahmad sing salamet di leuweungna nu heula mah ngagedoakeun di Gelong Maung nu ieu mah ngadoakeun sing salamet mohon cenah menang teu kebal cenah ge datang Ahmad mawa suluh ku sorangan bae teu dibantuan mau cik babatuna aing maung dia ka mana cenah eueuh ngiles cenah aing kunaon bawa cuek bae kuari mah maung cenah cuek bae teu nawaran wawakeun suluh pan bisa kitu sabarak aing ganti pamajikan. Horeng sababna geus pamajikan
anu soleha mah pan teu diuji kasabaran itu masalah ieu lalaki. Sehingga akhirnya pangkat kawalian ge eueuh. Tapi lamun pamajikan carewet, sabar urang. Abu Yazid Bustami ge salah satu anu ngajadikeun tinggi martabat kawaliannya, dicoba ku Allah mulai boga pamajikan carewet. Gitu. Ngan ulah asa dimodalan nu carewet. Nya jata tadi ge tereh paeh nu carewet. Nu boga pamajikan anu katilu isinan. Eta awe soleh, awe solehah. Nu kadua sangkan urang boga kabahagiaan wa auladuhu abroro. Nah, jadi hadis Nabi man teu nganggur dina segi runtuyana ge. Sabab hayang boga anak nu soleh, anak nu endah kudu dimimitian ku indungna nu endah. Kunaon sababna? Anu loba kontak jeung anak, anu loba ngahiji jeung anak, nu loba ngasuh anak eta lain bapana. Indung na bapana mah teu kaur. Kuli mangul popongkol, ngojek, nyupir. Bener? Nu aya di masa. Pamajikan nu ngasuh anak urang mah benar. Mantak kudu go pamajikan anu solehah, jangan ngadidik anak urang sabab al bait madrasatul ula. Rumah adalah madrasah pertama pikeun nu jadi anak. Jadi awewena heula matang kena timbulah auladu abroron. Boga anak-anak anu abror. Matak kalimahna ge tingali ta aulad jama, abroron jama. Beda jeung nu pertama, jauh-jatuh solihatan mufrad eta mah. Jadi bikang mah cukup hiji kanya. Pamajikan mah cukup hiji nu penting dua mata. Ya. Dengekeun palurah. Ieu palurah boga pamajikan sabaraha mata? Dua mata. Panggoreng-goreng nalalaki nu boga pamajikan ukur samata. Polongo eta. Lalaki boga pamajikan samata. Minimal pamajikan madak kudu dua mata. Minimal eta. Kunaon sabab lamun kakak boga pamajikan samata berarti pamajikanna bajak laut. Wah imah dajal nu matanangan hiji. Samata. Jadi jauh-jauh mah eta mufrad. Geus pamajikan mah cukup hiji ulah hayang jajangkah nyandung lamun can mampu. Dengekeun ki ngohngor. Moso sohoreun. Pamajikan hiji ge loba kulit tanur. Kulit ngagebot hayang nyandung teu boga rarasaan. Ampun aing. Kula mah ku babaturan disinggungan nih penceramah jeung can nyandung cenah kitu. Teu kawawa aing mah. Lain teu mampu nyandung na aing mah duet boga ngeun teu kawawa ngalawan gagang pangarih aing gitu. Berat ribu ka dari pangribuan bawa pamajikan dua burung ari hes di saung ronda. Jangan naon horeng kudu kolot di hewaan kudu ngara teu diarah. Hiji bae ngeun anak nalobakeun auladuhu abroron. Anak masing loba. Kunaon sababna? Lamun anak naloba engkena suga nu hiji teu endah nu hiji mah endah. Coba anak hiji wae mah anak dua. Nu hiji gebleg nu kadua pelongo. Oh waririhaneun. Tapi lamun loba sugan salah satuna aya nu endah. Itu kan lamun boga anak loba dengekeun eta aya dosa kolot ka anak. Lain aya anda naon dosa anak ka kolot mah. Loba dosa kolot ka anak hiji ka anak mah ulah sok pilih kasih. Dengekeun kula. Ulah pilih kasih. Zaman Kangjeng Nabi sahabat Nabi cenah geuneuk ngawakafkeun hartana ka anakna, neuk nyedahkeun harta ka anakna, nu sejen teh dibere. Cik pamajikanna kula mah teu satuju ya kieu. Laporan ka Kangjeng Nabi, cik Kangjeng Nabi aya anak nu sejen dibere henteu. Ulah cenah kitu. Sama rata. Nu katiwa ulah sok ngabanding-bandingkeun anak. Nya. Tuh luang situ tuh hirup mah. Ulah. Naon sababna engkena ngajadikeun anak depresi. Anak mah tetep kabeh kurang kudu dipandang sama. Anakna loba supaya salah satu na komo bari jeung sakabehna mah aya nu soleh. Bahkan kula mah boga dulur, alhamdulillah eta anakna kabeh abadi jaharana laki. Tapi kabeh jadi santri, kabeh jadi kiai. Kula melengek, pasti ini ada resepnya, pasti ini ada caranya. Kumaha carana be? Carana bibi mah jelema bodoh ieu cenah. Unggal poe panglahiran anak sok dipuasaan. Sabab indung mah tenget ka panglahiran anaknya.
Secara bapana nu kieu mengenyeuna doang. Sabaraha taun cenah anak tetenget kula. Ka umur anak kita tetenget. Munasabah ki hayang anyang bae. Puguh anak geus incuan. Tetenget. Tapi indungna tenget karena poe puasaan supaya caang hati anakna. Eta carekah kolot eta sampai ka dinya. Dak anak ngalobakeun nya ulah sieun si ulah ngirit-ngirit ya mah aya nu loba anakna kiai eta ge pake sawan geuruh bae ku tatanganna. Diomongkeun bae ngarasa sompak. Ngomong yakin cenah kiai mah beukian. Anu paling parah kula paling jengkel sok yakin cenah kiai mah tolok make calana. Bener nahan dia mah mau calana. Jangan make calana aja keur kitu sok dibuka heula. Oh, ai. Dengekeun kiai loba anak nalin ku sabab beukian, lain sabab telok make calana, tapi hiji kiai mah telok make sempak. Dan telok make calana. Nu kadua nyahoan tujuan rumah tangga. Sabab naon salah satu tujuan rumah tangga eta li taksiril umam, pikeun ngalobatkeun umat Kangjeng Nabi dilobakeun ku saku kiai, jak kumaneh mah ngirit bae di kabe reuneuh bae ongkoh. Ngobrol bejeng tatangana melengak emang di KB ongkoh cenah reuneuh bae melengak teuing pel KB meleutik barang salaki kumaha mah gede. Jadi mah syariat hakikat mah Allah cik Allah jadi cik Allah teu jadi jengkel aja pel KB dialungan BKB beri cong-cong kotok bibitna atuh kotokna saumur-umur teu ngendog-ngendog. Ya kiai mah telok make sempak sabab cik dokter Boyke ge lamun eta lalaki telok make sempak maka barangnya akan bergerak bebas. Ke kanan dan ke kiri, ke depan ke belakang, gundal gandul, ngesang sehat. Sehingga cairannya kental, besar kemungkinan menjadi anak. Tapi lamun lalaki suka pakai sempak, maka barangnya akan terbekep. Sehingga ngap-ngapan. Ngapun, karena boga penyakit asma, cairannya kan encer, kecil kemungkinan menjadi anak. Mantak pula kita pakai sempak, calana mah make. Anak lobakeun. Kunaon sababna anak harapan kita, betul? Disebut nage anak mah adalah buah hati, betul? Mulai nyebut anak buah berenuk. Di mana ngeunana buah berenuk? Sakumaha gorengna anak cik batur cik urang mah si kasep si ulung si helang. Anak laja anak latu. Munguna mah anak raja anak ratu, Raja Namrud meureun. Calon ganti Jokowi. Oh, bapak lagi tamat SD. Anak calon ganti Jokowi. Raja Jawa. Dikuahai. Ngan tadi teh ka anak mah nya heuh. Insyaallah. Da urang ka anak eueuh nu teu hook lah. Hook bae goreng karunya ku gorengna. Gosing ku kulitna. Anak mah eueuh nu teu karunya. Anu karunya di alam komopan grup ibu-ibu mah sudah setelan insting dari sananya kajian jelema cicingeun ge eta ditinggalkeun ku bapana ari aya anak mah ngecempreng bae sorangan ngalaman anak hayang naon si golis cenah hayang seblak meutik orok hayang seblak Orek kumaneh nan hayang seblak kinnya mama mecel heula ceblakna laju haliwu kata tangga kabidan bu cenah anak abi mencret bae. Nah ibu sok ngadaharan gitu seblak atuh mun sabah tina susu ya nyam. Masya Allah. Ayo urang malalakinya telok bisa ieu telok bisa ngalem paling ge ku greget ka anak balik ti pagawean can hees anak digereman pan kurang menyajak ku greget. Dasar beungeut pisioneun ngagerem. Ta anak kedeung-kedeung dijampe. Kedeung-kedeung dibura di sawan bangkai. Ya Allah. Mak, ya mantak ya, anak mah ya kulama ngabejaat. Tadi tiap pamajikan mah kudu solehah, ngalika ngasuh sing endah. Ya. Ulah doang baheula ngasuh eta. Pungut-pungut awi bitung sakereut sapariukeun hayang keneh ngaladeui kasisian nyidarogi. Eta iwung nyidarogi teh diala, ka nyidarogi pernah kumaha kitu. Uwa bibi teh naon? Iwung nanti teh diala. Laju deui emah beurang punten ya ka madukunnya, pan di lembur mah sok aya tah. Nges digebrak teh anakku canting gede. Digebrak tadi na ambil bajaran. Gebrak. Cenah sinawanian. Ulah ngompod. Oh lamun teu sawan eta anak. Digebrak, geus digebrak teh di ais ku madukun, dibawa ngalasan. Cenah ge supaya bisa usaha. Heuh bagus, tapaulan tabarukan. Ngeun nu hade nu dialana kebon batur lain.
Ya mangalasan jeung kebon batu jadi paling kayak geus gedena. Tahu. Mak ngasuh anak sing enak. Mending maca sholawat, komotas muludan kieu mah urang. Bacakeun sholawat eta anak. Sababna anak mah ibarat kaset kosong. Sagala ge asup nyerep kana hatena. Ya bejakeun kula nya, turutan mah nya. Engke bacakeun sholawat, doakeun. Kieu ngalam anak mah. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asafi'il abtohi wa Muhammad arabi. Anak mamah anu gagah aceng teh kudu ibadah sangkan papa mamah bunga di dunia jeung alam barzah. Ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah inung bapana meningah-ngah. Titah mah santren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolotna jadi runtah. Pan eta anak urang kuring mah hayang ngeunangan bae. Sakola jajan hayang gede. Gitu. Mas santren hayang mau motor mawa HP. Gitu, mantak doakeun tak ku urang. Dia inggis anak urang bisi teh. Itu doakeun. Jol bapana balik gawe daripada ngagereman maka anak jasawan deui anak. Bacakeun sholawat deui. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asafi'il abtohi wa Muhammad arabi. Anak bapa anu gaya teangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga. Ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda jalankan ilmu agama mobil Toyota geh boga. Bisi aceng terpercaya Nabi Sulaiman nu mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia ilmuan heula ulah gara kabita katanagana ieu mana gede seutik komo parawan aja teh ka Jakatra beja Katra jadi leuh tatangga urang balik sok mawa osron mawa kueh kaleh ilmuan geus jadi jalma boga ilmu agama mangga profesi mah apa saja jadi lurah silahkan tapi lurah yang ngerti kepada agama kita butuh pejabat hayang jadi polisi mangga jadi abri mangga jadi dokter mangga jadi nona mangga asal geus boga ilmu agama eta doang motor aya reman moal nyong color segala ditabrak ajunan kami tuh hayang mabok-mabokan hayang kami ge teler waduh bray cikurang mantep nih langsung play ngeunaheun kami ge barik ceramah dengde ngan berhubung aya rem sieun aya rem engkena boga kasopanan neuk belok ka kiri pasang sen kiri neuk belok ka kanan pasang sen kanan eta boga sasopan boga tata kram agama ieu agama ilmuan ilmuannya ilmuan geus didoakeun di kukiai di modalan didoakeun geus cukup doa berjuang inung bapana gitu sangkan naon sangkan anak urang teh boga ilmu kajian di laduni itu mah santren moal rap mana cenah dak ahli hikmat manggagahan pentas sikin aku anak aing sina tebugu-bugu jadi abuya eueuh tigirangna ngaran teu bari nyeungnyangan mah gati nerapna laduni naon laduni jurig insyaallah ya ilmuan makolot datang nong incu bari beuk ruagerwig doang malampir bacakeun sholawat as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asafi'il abtohi wa Muhammad arabi. Incun ini anu gelis ulah dangdan doang artis make calana meni ipis nembong-nembong kacang buncis hayang gelis ngerok halis bitis mapinu kukuris majar maneh nama gelis sorenganan kadoang kempis zaman diwaripan eta anak masya Allah mah eta dangdanan eta anak kurang geus atak abeng komo zaman kuari mah zaman penipuan aya alat paranti ngedit ari di dunia maya doang buruk ari di dunia nyata doang beruk zaman kuari masya Allah
ulah ngagedekeun laga ilmuan heula mantak saterusna wa qulatu sholihin moal bisa ngadidik anak urang aya telok gaya gabungan jeung jalma soleh telok ngaji mah telok belajar agama mah inung bapana jeung nu magari inung bapana ulah garaju ka kiai bae kiai lajuna ka kiai wauna henteu mere rokok telok dipenta urunan jang listrik tah pinah ngajina pagahan ku kumaneh kewajiban kumaneh nu nyieun kumaneh kiai mah teu mantuan atuh mun neuk pasrahkeun ja pagawean kumaneh dibikeun ka batur kumaha urusanana sawah kumaneh digarap ku batur ja mun aya perhitunganana ieu mah eueuh bejeng eueuh geus panen ge eueuh beat aya meureun saeutik mah dak aing mah ampun mantak kiai di lemur mah tarekeng be kararuru nan sababna kurang giji kurang parab teu cara penceramah ti kota beuteung na segede drum jadi duitna gede insyaallah karunya ka guru urang urang ke kula tau solin cacampuran jeung jalma-jalma soleh urang hayang gabung jeung kiai lain perkara enteng hadirin sebab kiai mah makhluk mulia mahal moal anu wani neangkeun kiai lamun dimauhna naon mun ngonang kiai yakin aya naon eueuhna naon molengkeun kiai moal urang datang ka tempatna ka model kieu ka majelis taklim ngeunaheun ulah gati-gati ngomong-ngomong aing macan meunang topek hidayah laju neuk meunang topek hidayah di mana di online Lazada beli-beli.com Shopee ti ku heueuh assalamualaikum salam paket naon paket hidayah di mana ti Allah meuti ku nu nyiaran ge can puguh meunang kilang nu ngaji ge polongo bae heuh nu ngaji polongo bae balik ngaji mah tetep pasalaki tuduh curug kadieu kumaneh kadieu nah kitu di atas balik kaliwa mah teu teh tai naon eta atuh tai kotok cing heuh lain tai RT kunaon tadi piceun insyaallah kilang nu sok ngaji ge polongo bae komo nu telok ngaji nu telok ngaji siaran teu pagidaya di tempatna kami ge nu nyiaran teu meunang-meunang polongo bae ya hirup atuh kumaha teh nu teu nyiar ngaji gagabungan jeung kiai mengpeung ngaji telok mayar jasa sagala ge mayar ke mejus ge mayar kori beugeur jajal mejus ka di Indomart bayar eta gagab komo ngising mah dihitung geus dibandol ngising 2000 kieu 1000 ngabusiat aya bukuran 1500 di pangjarahan di WC ini ngising barang ditanya ku tunguna mak ngising kieu kisang busiat kabeh cenah mah geus salongar di total per make kalkulator 1000 tambah 2000 tambah 1000 4500 bikeun duit 5000 eueuh pulang kita ngising deui bae kudu maya ngaji mah teu kudu may paling ge sedekah moal liwat yang ka 2000 sakitu bae paling ge 2000 mikeun amplop ipis ka casing ikhlas bae kiai nya hayang nyabok bae kiai dipagahan ikhlas atuh geus ikhlas batur mangun kumaneh ulah ulun ikhlas kieu bae nu ikhlas mah Allah paneta pamajikan pan buduh meuli skincare pan pamajikan kumaha kitu jemeureun hayang doang careuh bulan batur ya mai pamajikan kiai kusem diomongkeun duitna jang meuli skincare eueuh doang renong teh sarua bae pamajikan kiai hayang make lipen teh nya diusap-usap aja geus diusap-usapan bibir doang bujayana kadahar teh kikiat anakna hayang jajan sarua bae ieu mah mere duit 20.000 anakna 12 kiai tahu bulat guri-guru nya ge hiji gope amana jang ngudud aing kiai teu kabeli rokok MKM aja dia mah insyaallah ya au kalkulator solid ba campur jeung jalma-jalma soleh jeung jalma-jalma ngarti nu terakhir mun bisa mah wayakuna rizqu fi baladi ulah jauh-jauh lah usahana deukeut bae eta darurat teuing mah kunaon sababna kajian gede gajian dari jauh mah jarang panggil jeung pamajikan jeung anak teu kataong teu kateang teu kadidik ku urang teu cara aya saeutik ge dadahar barang jeung aya hiji barang anu teu bisa di online-keun eta ka pamajikan moal aya online paket naon ieu barang salaki teteh di Malaysia Malaya sedangkan eta dianggap enteng bahaya kakurangan we eta mah cilaka dewa yakuna rizqu fi baladi hade nu labul hajat sabab pamajikan jeung anak bakalan menjadi musuh pikeun urang di alam akhirat ketika kurang terdidik di bidang agama ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum sing sieun sing rempan sing khawatir ku angkusakum wa ahlikum naro jaga pamajikan anjeun keluarga anjeun diri anjeun tina lain taban seuneu neraka artina ulah sampaikeun anak urang teu ngarti kana agama mudah-mudahan orang lu hari di tempat sing ngajadikeun
kepala rumah tangga anu soleh, istri sing jadi solehah, anak urang incurang sing soleh jeung solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al insan maul khotai wa nisyan, kud masafa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.